Untuk percaya diri di jero kuburan bakal senang. Tapi lamun waliullah mah, para solihin, para jelema-jelema muqarrabin, ditanya kumaha lamun maut isukan, ulah isukan ayeuna. Kunaon eta ku percaya-percayana diri bahwa di jero kubur teh senang, nikmat, ngeunaheun. Bahkan waliullah mah loba anu ngadoa ka Allah, Gusti lah ieu pamaningan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa. Urang mah can orang pan ngadoa kos kitu. Can orang mah ya goni agni. Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan. Iya kan tuh batur mah paeh teh maot teh diharapkan sebab nikmat. Kunaon eta ku kayakinan di jero kubur teh aya naimul qabri, aya kesenangan kubur. Di jero kubur teh aya naimul qabri, kesenangan kubur. Ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri. Ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maut siap biasa. Aisi ieu mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur teh. Kayakinanna ka nu hiji deui teh azabul qabri. Di jero kubur teh aya siksa kubur tah. Ketika manehanana ditanya daek mengaji pae heula. Emang kunaon? Aing mah kadinya yakinna. Sebab naon? Sebab ketika pilpres ilu kampanye kabere duit ku pamarentah, eta duit eta pan jadina bahaya ka jero beuteung. Moal pede ai kiai onam ieu tangkorakna ieu. Eta emang duit bener eta kos kitu. Geus teu pede. Dagang nyana teh dagang karung pernah dibalikeun deui sa